balik deh kayaknya di dunia mah ulah hayang komomung geura sok ulah hayang komomung heuh hayang mah nafsu jeung mung na pangeran anjeun teh eta kitu apan diwajibkeun ikhtiar eta mah pan kaseretna ge panginten tina hayang tidak mung lain naon teh rasakeun sok tapakuran da lain tina hayang tina naon anjeun rek nginum tina hayang nya hayang nginum lain naon anaang da wajib teh mah ikhtiar hayang ka sawarga hoyong hoyong tah sawarga mah lain keur nu hayang anu kasep hayang duka ka mana tah alhamdulillah wa syukrulillah dina zaman anu keur meujeuhna harengheng ku dedengean pajejeut ku dedeleuan dikersakeun loba barudak anu ngeureuyeuh nyuprih pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu sok sanajan beja geus nepi kana ceuli dipuseur dayeuh mah ucu cenah bejana make jeung aya geng-gengan sagala tawuran nyusupna narkoba ekstasi geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung geus pugu miras deudeuh nagara dek dibawa ka mana nagara dek dibawa ka mana ieu rakyat dek dikumahakeun didenge-denge dina TV dina radio nudara wah loba tapi kajahatan beuki meuweuh abong natrat dina ayat-ayat yen ieu ruksakna dunya boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema urang ngadoa kansa mudah-mudahan anu teu areling cing buru-buru eling era urang boga nagara diseungseurikeun ku nagara-nagara nu sejen borok mah urang teh boga nagara anu disebut negara agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi tapi naha atuh tingkat kamiskinan panglobana malah ngerakeunana teh deui eta tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nyaah negara bisi teu percaya tanyakeun tu ka Ebit coba tanyakanlah kepada rumput-rumput yang bergoyang sampurasun ki rampes sareng saha mena kaula wae saha teh di mana bade angkat ka mana mulih di mana mangga antos ieu patempatan dugi ka endah kieu aki laras dabonganna nu pangheulana ngacung teh manusia bumi cai angin seuneu teu sanggupeun ngurus dunya
nu ngacung teh manusia tapi gening kalah ngaruksak heukeun bae can areling mudah-mudahan ka hareup mah Ye. geus kalengitan jati diri bangsa urang teh salarasna Dau. leungiteun mun gunung geus gararundul mun pasir geus balulistir walungan saat tinggal limbah nakulan enak teh Laras. urang ngeureuyeun kaula mah bari ngomean di dieu kasep Dau. Kata Haji kaula. laras tak geuning kitu menak Dau. ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri Laras. leungiteun jati diri teuing dibawa ka mana jadi bangsa geus teu kaopan teu payaan bener ai kurung titira geus dijajah ku dirina pribadi nyaeta nuturkeun hawa nafsuna padahal katerangan natrat jentre natrat innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta ceuk kacamata agama pangleutikna nyaeta back to basic balik ke asal reformasi kembali nyaeta kana asalna reformasi teh teu beda ti manuk ngabring gini ta anu sawareh misahkeun maneh menerikeun maneh malah tah dihareup ngahiji deui ta eta reformasi teh Laras. nu mata ulah salah arti reformasi teh da kuduna mah baralik deui ka asal ieu teh mun balik deui mah kana undang-undang da ieu mah undang-undangna loba diamandemen bari jeung eueuh realisasina Ye. salah saha cing salah saha ieu teh sabenerna bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun jadi bongan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati raja teh geus eueuh wibawaan geus leungit komara leungit kepercayaan Ye. saha ai raja teh saha rakyat rakyat sempurna sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat leres Ye. beh dieuna republik kembali publik umum balikeun deui ka rakyat gara sok asa ti rakyat untuk rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kene da ieu mah lain dari rakyat oleh rakyat keur saku maranehna mararadet Ti Malang. bener eta teh lain marukana muamalah lodar meureun Ti Malang. kade cing inget Ti Malang. kakasih Allah teh al-jama Al-Jama. Hartosna jama teh. bareng loba nepi ka kolot urang mah geuningan kokohkeun persatuan jeung kesatuan di lain sisi kudu kokoh persatuan jeung kesatuan di lain sisi rakyat dipisah-pisah nya
Bisa pindah wadah. supaya ulah ngahiji dipisah itu golongan itu iya golongan iya itu partai itu iya partai iya Kurang nama matang kacau ya. tong dina politik di pamarentah geus misah-misah ini mah geus patongong-tongong geus pagirang-girang tampian ku ngaran-ngaran bersatu mada gajah oge ti gubrak tak ku sireum Ini teh kuno lembut kata teh. di malam Segede gitu. garaso balikeun kana diri sorangan ku ngahijina ngamuara dina hiji rasa da bangsa urang teh lain dina rasa ieu teh karek nepi kana rarasaan neme dugi kana rarasaan kumaha sok ai panon poe biji ti mana di wetan tanyakeun ka umum ti urang biji panon poe teh di wetan pasti ti wetan tah kitu ceuk umum teh iya padahal cek ilmiah mah da panon poe mah teu biji da bumi nu muih leran oh geuning eta sunda rarasaan teh biji tah jadi bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna jadi akhirna jati kasilih ku junti waduh iya nya ki ulah lalawora karek nepi kana rarasaan karek nepi kana rarasaan teh asa pang benerna rarasaan teh bakal salamet ngalakukeun kitu teh rarasaan teh asa pang kawasana Pang nomor hiji. asa pang baju besina leres hapunten menak ieu jo ngecebrek we aki is sasae mangga ta eta karek nepi ka rarasaan teh Rarasaan teh unu nyaun. boh dina agama meni asa pang kasawargana meni asa pang balegna nih Depan asa depan aku di aku. Depan dekeusna. Hei, asa pang dekeutna bener gitu. daw kade lamun balik kana pokok back to basic teh anjeun memeh sagede kitu sagede kumaha heula budak tuluy balikeun ka asa orok tuluy dina jero patuangan ibu tuluy indung can kawin jeung bapa maneh disebutna gadis bapa maneh bapa hidup bujang tah bapa hidup keur bujang indung anjeun keur lanjang anjeun harita inget teu Di mana? henteu aki oh teu ingetnya henteu laras henteu nyaan teu eling pisan henteu bener iya si kan urang udag cobi tah harita basa teu inget anjeun hayang dahar henteu henteu hayang minum henteu tunuh henteu hanaang henteu lapar henteu geuning eta inget Gini kata nyebut ente. Allah nya nya ki Marukan samaru kumaha. hayang baheula kadunya henteu mung henteu tak geuning eta inget tah balik deui kayaknya di dunya mah ulah hayang komo mung geura sok ulah hayang ka momong heudah hayang mah nafsu jeung mung na pangeran anjeun teh eta kitu Allah apan diwajibkeun ikhtiar ikhtiar eta mah
pan kaseretna ge panginten tina hayang tidak mung lain naon pek rasakeun sok tapakuran heula. da lain tina hayang tina naon ajeun rek nginum tina hayang nya hayang nginum lain naon hanaang da wajib teu mah ikhtiar hayang ka sawarga hoyong hoyong tah sawarga mah lain keur nu hayang ongko ditawarkeun ku aki Jawabanana heuh hayang ka sawarga hoyong tah sawarga mah lain keur nu hayang lamun keur bayar contohkeun sepuh kumaha ieu teh rada lieur da agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir itu motor di dealer jeung mobil lain keur nu hayang tapi keur nu meuli bayangkeun lamun keur nu hayang lamun keur nu hayang isuk ge beak geus sok laras sepuh laras nya nya beak isuk oge moal teu ngabrul mah bener ya ai surga teh ajangan jalma anu iman takwa ka anjeunna Allah eta ari sepuh ya ai takwa hartina apik tartib gerasok da ti dituna mah eueuh ajab eueuh da ajab dijieun ku urang nah sok pikir ieu lamun jelema darah tinggi loba teuing naon teh barang hakana bating asin kusaha di kita loba teuing asin nah teu apik atuh gitu da ieu mah daharna keur nikmat atuh da lain dahar lain keur nikmat dahar lain keur ngeunah tapi keur sehat mata kolot baheula geuning sasauran ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh rada lieur aki pang hampura lain keur nu lieur ilmu nu mikir gitu iya contohkeun tos dina kitab Al-Qur'an we kitu anu sok diaji ku urang iya 6.660 ayat 836 ayat eusi tungtung ayat nu 836 untuk orang-orang yang berpikir olah nya nah teu mikir atuh ulah diremus atuh ieu mah datang pare ti sawah ujug-ujug dileglegnya melag prosesna heula atuh proses heula timala segala tuluy dibaheum mikir jadi ulah dahar keur lapar teh tingali heula nu lapar dan nu lapar mah jang jikedewek si banyo getara atuh puguh nyeri beuteung dijieun ku saha ta panyakit iya aya ajab ti pangeranna dijieun ku maneh iya nya nah teu apik atuh iya lamun erek beragama kudu mikir nepi ka perbahdinya kudu nepi ka tauhidna sabab dina agama teu tauhid terjadi mata kolang ada panggil mata kolangna terus gitu leres aki pek pikir timala tingali nu lapar jang jikedewek nawaran getara si banyo ge poho da lapar ujug-ujug kedewek we teh nyaho dina kokod kuman wungkul nya atuh puguh nyeri beuteung
Kuman kata urut ngorong. syariatna aya hakikatna aya samemeh nu di dahar pikir heula naha eta pamajikan urang dibere duit ku urang teh geus di jakatan acan 2,5% aya hak fakir miskin lamun urang hasil sapoe 1 juta salawe ribu nu fakir miskin sok bagikeun heula samemeh dibikeun ka pamajikan fakir miskin heula ta eta rezeki urang mah Eta aya hak baturan ye. cenah urang teu mikeun eta ka fakir miskin dihakan poho ngagedean poho tingali ajab ka hareup Kaduruk teh kahuruan. Allah Tabrakan rupa disungsung ye. iya nu matak doana moal dijabah Coba diremus. nu matak di dieu pentingna salat teh Eta. Son. tugas adegeun salat adegeun naon gunana salat iya tah loba nu embung teh eta cenah gunana Bener. loba nu haroream teh Sebeleke teh eta. tugas tadi naon adegeun tuh tinggali batur mah geus ngadeg-ngadegeun tower apa tower iya di tiap-tiap posisi ngadegen tower 180 derajat Jaringan. nyeun jaringan di mana geus diadegen tower hubungan ka mana wae teu ngaliwatan jam-jaman cukup ku halau Teu ngalewatan. bener iya Teu ngaluarkeun modal gede. sangeusna diadegen iya nah nu matak salat dikeureuy tapi teu nyambung wae doa teu dijabah wae awas cing inget Naon tah? Aya naon. boa mureun eueuh pulsaan Atawa boa tara zakat sia atawa hek atawa teu dicas. Atawa kahiji kadua boa teu dicas boa sia tara silaturahim Allah iya nya tuh ulah aja wayang we kieu ngelmu dicas teh bener ngecas teh. Ngecas diri. iya Bener. nah cenah teu nyambung wae boa mureun HP-na digadekeun Udah ari na teu karasa jiwa maneh digade-gadekeun kana urusan dunya tanpa mikiran akhirat sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat eta teh Allah leres aki sing emut beganya muna. timbalan bet rasakeun Enak geus karasa. tapi aya geuning anu teu salat oge bala leunghar aki dijabah ya Bu. Kana beungar geuning teh sepuh. nya ceuk aing oge digadekeun Kana urusan dunya. manya aya salat ditukeurkeun jeung pangabutuh Salat tahajud hayang mobil cenah cu. nu kumaha ge dijabah asa pinter neangan du jama ieu kuring boga balong tuh Nah, contohna ya. iya Dalam diri setan. nu dipelakeun mujair jeung lauk emas nu dipelakeun teh mujair jeung lauk emas unggal isuk-isuk awuran pelet lauk emas milu nyatu da puguh eta nu di Paraban Eta teh. mujair milu nyatu da puguh eta nu di Paraban Tapi aya eta keuyeub milu nyatu orai kadut non teh lancet milu. malah orai kadut mah saja bati pelet teh eta nu dipelakeun ku urang dihakan teh Akan deh. Orai mah. Kasih. sarua kabeh oge walatra ngancing inget engke di mana dibedahkeun kasep ceuk nu boga lauk teh ta ieu mah lauk emas bibitkeun deui ta ieu mah mujair bagikeun ka tatangga ta ieu mah orai kadut ta ieu mah keuyeub Gitu deh. Dipek-prekan teh. iya nya ki akhir tah akhirat teh waktu balitungan Akhir. nya timbalan ta eta
hampura dina amal ma'ruf nahi mungkar aki ujug-ujug ngecebrek Is da nyamung aki. oh nyata meureun ku nyamungna Teuing dah. Beda rasa. Ya. ulah boga rasa teu dipencerong ngapoe ge urang teh kapencerong ieu teh kabeh alat deteksi anjeunna manusia sanajan jutaan miliaran di dunia moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atif Lar. Kahartos aki. Oh syukur. naon ieu teh Aki Aya banteng-benteng nagara. eta teh hate kaula teh kitu pisan dah akur sareng salira. ada ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu sing inget ka jelema loba nu mika ngewa teu anggang teu mika resep Ya. nya Tahu. oh atuh jumput heula we di dieu cu ari kitu mah Nuhun aki sakanteunana bari masantren kaula. Eta ilmu dugi ka sae kitu ki. Lipas. nya ai bade ngeureuyeuh mah dari ilmu mah moal berat mah mau mangga teh Sareng kaduana kaula tidak teu acan aya birahi atuh ka istri teh aki. kan Teu acan aya birahi ka istri. Kumaha rasa cinta kawan ojal teh. moal ge sayang ai teu kenal Ya. can aya birahi teh can aya anu jorojoy kana hate can cocok teteh jeung hate Ya. Nah kintir kita na aya anu bakal cocok kana hate kaula. aya da jeung jodona ngaran-ngaran manusia mah Jika atuh aki urang mana? aya pijodohan hidup teh Di mana? tah ngaliwatan tilu gunung ka itu tuh Lain gunung salak lah. Ada yang gunung salak. bari sakaliane pangneangankeun ka pati bebeut belah dieu nya tadi dinya aya negara ngaranna negara Tirta Dahana Prabu Dahana Dewa teh kagungan putri geulis kawanti-wanti enah kabina-bina kakasihna Dewi Dahanawati tah ngan ributan we tadi negara teh sabab nu ngalamar teh ngan parasea we da geulis awewena parebut awewe jadi negara eta teu aman teh kulantaran dipake perang ku raja-raja parebut awewe nya dina hiji mangsa eta raja teh gempungan musyawarah hasil musyawarah mupakat nya diayakeun saembara saembara saha-saha anu bisa ngelehkeun jago saembara Saha jagona? patih eta raja bisa ngelehkeun eta patihna nyaeta anu bakal bisa ngajodoh ka putrina malah saembara ge dibebaskeun nepi ka ayeuna can angeus saembara teh masih keneh malah bebas di lalajoanan Palih mana ti dieu aki? ngaliwatan tilu gunung ngan ulah handap teh ngapungna Tidak gor. Pilih naon? tidak gor Si Ahoy ge pan tidak gor. Bade ka itu ah. ada tukang gelut di dinya mah Bade ah. gitu Ya. Lamun kaula milu saembara. wah teu kudu milu saembara ge jadi kawinkeun Harapakeun.
malah atoheun awewe na oge. Iya. Uji heula geura sok. Iya. Lamun nya pijodoheun urang wayahna we uji heula ku hidup. Uji kumaha? Uji hidupna ulah make pakaian eta. Pakaian anu rudin teh. Kudu jadi jelema sangsara heula balangsa. Jelema goreng patut pika geuleuheun. Heug milu saemara nah heueuh teh dibikeun. Nah bener manehna teh mulus jeung hatena ngayakeun pelaturan saemara teh. Tempo nah eta raja teh bener dina ngajalankeun hukumna. Sabab ulah cara di negara astina hukum dijual meulikeun kana duit. Iya. Teu pas teh kudu disterilkeun di astina mah. Di mana? Jadi kena diuji heula. Uji heula. Nah bener marulus nepi ka hate-hatena. Di mana? Sae carana teh kaula teh Ulah make pakaian eta kudu kumaha? tuh pakaian aki itu ditukar dina koper di kamar pakai baheula para gingangon. Ngangon doma tetep. Keur ngangon kebo baheula. Terbuka kene men. Di mana? Ta eta pake jing. Sae upami ditamut heula. Pek pake. Ditawarkeun geus oke amon. Saya atuh kieu. Hah, Ulah dijual. lamun dek init-initan masa kaliane bari nyumput buni dinu caang negerak bari teu katemong. Gitu. Pan keur diteangan hidup teh. Iya. Sanajan panggih jeung nu neangan moal ditewak da lain. Timbalan sae bade ditamut aki Pek. Gini. nah jadi kieu aki. Oh, aki baheula teh kitu tah. Tiga sahalir, tiga bancet itu. Ngeunteung teh mun muringkak bulu punuk. Siga hajirana. Luas. Heeh. Kita cerit. Abeh buni Allah, muasa terusna gigi moal. Nah, Keur nguji eta mah. Biwir nepi ka uruwi dieu ge. Ampun. Bayana we ade. Bade ah. Nonton saya marah dek sekalian dek daftar miluan. ai bogoh ka putrina, ai teu bogoh mah entong. Dipaksakeun. Bah bade ngangkeun ti dieu we. Heuh ti dieu we aku we bapak kaula. Ti mana? Jik bisirek lalajo saemara mah kitu. Ti mana? Ngan eta sora kudu digenti mun nya ngagelendrung kitu. Budak ora kitu. Ai budak sora kolot. Kumaha ngagentina? Sok dehemkeun ke geus robah dehem pasti robah sora. Tah. Geus gencelang tah. Tah. Sok. Ngatur anak jadi kieu aing. Aduh anjir. Nah, jadi ngejeletit. Jadi kieu seorang urang apa? Wayana. Cenah papatong ah. Alah, kumanya era. Entong make era. Ngalah ku. Tah, kahiji pikeun nguji diri rasakeun da hidup teh baheula teh gaul teh
mimiti-mimiti lahir teh di karaton di PPN kudunya terus sing asaan jadi nu miskin jadi nu goreng patu teh kumaha tadi mana anjeun geus bisa ngarasakeun jadi jelema hina engke di mana anjeun jadi pamimpin teh bakal bisa neuleuman kana kahayang raya Dah aki. heeh jadi rakyat susah kayaknya rasakeun jadi nu leutik teh kumaha tadi mana anjeun geus bisa ngarasakeun jadi nu leutik moal make jeung ngarah ngarinah ka rakyat engke Iya, mangga. san kasep kahyang duka ka mana tah